Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu wal ishruna fi dzikri harrin yaumal qiyamah. Bab anu ka-28 dina kitab Daqaiqul Akhbar bakal nyerioskeun tentang panasna di poe kiamat. Fil khobari dicarioskeun dina hiji khobar. Idza kana yaumul qiyamati, di mana-mana parantos dongkap dinten kiamat, yajma'ullahu ta'ala al-awwalina wal akhirina, maka Allah bakal ngumpulkeun seluruh makhluk timimiti diciptakeun makhluk dugi ka terakhir diciptakeun makhluk, bakal hadir, bakal dikumpulkeun ku Allah di mana fi sa'idin wahidin, di suatu tempat anu sangat luas bari datar. Wa tadnus syamsu min ru'usihim, sareng ari matahari dina poe eta bakal dideketkeun kana sirah-sirah jalma-jalma. Wa yashtaddu alaihim yaumal qiyamati harruha, sareng bakal sangat panas dina eta poe kiamat, cuacana sangat panas. Bayangkeun bae ayeuna wae matahari nu sakitu jauhna sareng masta ka urang nu sakieu panasna, lamun keur usum panas mah. Komo deui engke mah di yaumal kiamah bakal dideketkeun sareng sirah urang, teu kabayang kumaha teuing panasna di harita. Fatakhruju unukun minan nari kadilli, di tengah-tengah terikna panas matahari maka keluarlah sebuah leher atanapi punduk tina neraka, bentukna seperti naungan awan. Summa yunadil munadi, kemudian aya anu memanggil, aya suara memanggil, ya ma'syarul khalaiq, wahai sakabeh para makhluk, intaliqu ila dhilli, hayo araranjeun gera berangkat menuju naungan anu tadi keluar tina neraka teh seperti awan. Fayang taliquna, terus berangkatlah seluruh makhluk menuju kana naungan. Wahum salasu firokin, sareng dina waktos harita jalma-jalma teh bakal kabagi kana 3 rombongan, atanapi bakal kabagi kana 3 kelompok. Firqatul mu'minina, nu kahiji bakal ngabring seluruh jalma-jalma anu mukmin dina satu tempat anu ieu. Wa firqatul munafikin, kemudian bakal aya di rombongan-rombongan jalma munafik berangkat ka naungan anu tos disadiakeun. Wa firqatul kafirina, sareng aya di rombongan-rombongan jalma-jalma kafir. Mudah-mudahan we urang masing diasupkeun ka golongan jalma mukmin. Fa idza sara khalaiqu ila dhilli, maka sewaktu seluruh para makhluk teh pindah ka naungan-naungan tadi nu kaluar tina neraka teh, sorot dillu salasata aqsamin, maka berubahlah eta naungan teh jadi 3 bagian. Kismun lil hararati, bagian anu kahiji
eta aya naungan tapi sangat panas. Wa qismun lidukhani sareng bagian anu kadua nyaeta bagian haseup, naungan berupa haseup. Wa qismun linnuri sareng bagian anu katilu nyaeta naungan berupa cahaya. Falidzalika qala Allah Ta'ala, maka berkenaan dengan nu bieu dicaritakeun teh sakumaha anu dicarioskeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dina surat Al-Mursalat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inqaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. Wallahu a'lamu bimuradih. Berangkatlah araranjeun ka naungan anu ngabogaan 3 cabang. Saur dina tafsir Ibnu Katsir ayat anu bieu diaoskeun teh mukhatiban lil kufaril mukadzibin bil ma'adi wal jazai wal jannati wan nari. Ditujukeun pikeun jalma-jalma kafir anu ngabohongkeun kana hari kebangkitan sareng ngabohongkeun kana pahala, ngabohongkeun kana surga sareng ngabohongkeun kana neraka. Hor, nah cenah ning digiringkeun ka tempat anu ieu tadi ka tempat naungan. Baca ayat berikutna. La dhalili wa la yugni minal lahab. Eta naungan anu disadiakeun pikeun jalma-jalma kafir, pikeun jalma-jalma nu teu percaya kana ayana akhirat teh. La dhalilin henteu bisa melindungi dirina. Wala yugni minal lahabi jeung henteu bisa nolak tina kobaran api neraka. Na'udzubillah min dalik. Wal hararatu taqumu 'ala ru'usil munafiqin. Sareng ari naungan anu panas teh bakal aya di luhureun sirahna jalma-jalma munafik. Nah sih li'annahum yahtarizuna minal hararati fid dunya. Sebab waktu keur di dunia na jalma-jalma munafik sok berlindung, sok menghindar tina cuaca panas. Atuh cenah ulah ngiuhan lamun panas teh euy. Lain eta maksudna. Kama qila fihim, sakumaha nu dicarioskeun dina Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 81. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا Lau kanu yafqahun. Wallahu a'lamu bimuradi. Numutkeun tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala.
Yaqulu ta'ala daman lil munafiqina wal mutakhallifina an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Allah subhanahu wa ta'ala dina ayat anu bieu diaoskeun teh ngahina ngaledek ka jalma-jalma munafik anu teu hayang ngiring perang ngarencangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Wa farihu bimaq'adihim. Terus begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju perang di medan perang, manehana di imah leha-leha wae, santai-santai wae, teu hayangin milu perang jeung Rasulullah, teu hayangin milu ngabantu Rasulullah jihad fi sabilillah. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ieu jalma-jalma munafik teh embung teresep karena berjihad teh teresep. Jihad ku harta embung, jihad ku awak embung, mikir oge mikir geus teu hayang. Ieulah jalma munafik. Wa qalu malahan ngararomong eta jalma munafik, la tanfiru fil harri. Lah geus ulah ada dindit ulah milu perang jeung Muhammad. Panas poe kieu mah geus mending caricing bae di imah lah. Rek nanaonan. Tah eta omongan jalma munafik. Apan loba nepi ka ayeuna ge keturunan-keturunan seperti kitu teh. Perang Tabuk mah memang geus beres. Tapi perang fisabilillah selama urang masih hidup di alam dunia berarti urang dituntut kudu perang fisabilillah. Ngahirupkeun masjid eta ge fisabilillah. Geus beuki loba anu embung ayeuna ngahirupkeun masjid dengan berjamaah, salat berjamaah, pengajian minggonan dan lain sebagainya geus loba anu embung. Nya kitu deui majlis taklim geus loba anu sing koceak kusabab eueuh nu ngahirupan. Maranehanna laka-laka senang-senang dengan kemewahanana. Teu peduli rek maju rek mundur dunia pendidikan Islam sabodo teuing nu penting aing seubeuh beuteung. Teu paduli rek aya pangajian rek eueuh nu penting aing hirup senang. Etalah keturunan jalma munafik. Kul caritakeun ku anjeun wahai Muhammad lahum ka jalma-jalma munafik anu embung berjuang di jalan Allah, anu embung ngorbankeun hartana, embung ngorbankeun jiwana di jalan Allah. Naru jahannam asyaddu harran. Neraka jahanam eta leuwih panas daripada seuneu nu aya di dunia. Rasakeun tangke. Ayeuna mengeunah-ngeunah wae kan. Mang hayu orang hirupan masjid, orang hirupan majlis taklim. Tah karieut-rieut nguruskeun majlis taklim, kudu modalna, kudu ituna, kudu biayana, dan geus dah kebayatkeun. Nah, iyalah. Lamun aya jelema anu ngomong kitu, kul naru jahannam asyaddu harran. Etalah seuneu neraka anu panasna jauh lebih panas daripada seuneu dunia anu disiapkeun ku Allah pikeun jalma-jalma nu teu peduli kana dunia Islam, teu peduli kana pendidikan Islam, teu peduli ka masjid. Iyalah seuneu neraka sudah menanti Anda. Ayeuna ustad diledek, kiai diledek, loba nu ngaledek, syukur sia pengajianna bangkrut, syukur sia pesantrenna bangkrut. Engke mah kiai teh nu nyengsirikeun jalma munafik. Rasakeun seuneu neraka ku sia. Baheula nyengsirikeun aing, rasakeun sia. Etalah ngeunahna jalma mukmin ke bakal puas nyengsirikeun jalma-jalma munafik di akhirat.
wah cenah piraku deui bisa kitu. Ihi atuh baca dina surat Al-A'raf aya eta penjelasanna kapan. Pan kurang mending keneh cicing we lah kieu nikmat-nikmat poya-poya hirup teu kudu mikiran majlis taklim teu kudu mikiran masjid ieu. Insyaallah eta mah berteduh di bawah pohon ketika panas poe. Ustad bababak beluhur ngahirupan majlis taklim ngorbankeun tanagana pikiranna jeung sagala rupana dikorbankeun pikeun ngaharupan majlis taklim. Hei, ari mararaneh purnang ketuur doang nonton Ustad anu keur berjuang papuket sorangan. Ustad mah kuat aya nu rieut, mikiran meuli buku, mikiran meuli kitab jang santrina, jang dirina ngaji, jang supaya bisa mere pencerahan deui ka masyarakat. Ari masyarakat teu paduli, embung sama sakali mantuan mikiran. Malahan mengantep pura-pura teu kadenge, pura-pura teu nyaho. Ingetkeun ayat ieu. Lamun anjeun selama rek ngantep ka para ustad, ka para dai, ka para kiai nu keur berjuang di pondok pasantrenna, nu keur berjuang di majlis taklimna, nu keur berjuang di masjidna, embung sama sakali embung ngabantu kul naru jahannama asyaddu harron laukanu yafqahun. Neraka jahanam eta leuwih panas seuneu daripada seuneu dunia lamun araranjeun nyaho. Di tengah masyarakat mayoritas Islam seharusnya pengajian-pengajian majlis-majlis taklim hidup tumbuh dengan berkembang pesat, sebab harusna loba memikirkan baik biayana, biaya operasionalna, biaya meuli kitabna dan lain sebagainya. Ideal nama seperti itu. Tapi ironisna banyak rekan-rekan sim abdi aya anu mengeluh kuat nepi ka perek ngaji, bahkan aya nu bubar pangajian gara-gara eueuh modalna, macet, eueuh biayana. Nu taksim abdi ngahimbau ka siapapun sareng dimanapun anu nguping kana ieu rekaman, kade upami di kampung di tetangga aya majlis taklim sing hade perhartoskeun peryogi naon Pak Ustad bantu usararea, sebab majlis taklim ieu lah mun cara pabrik teh mah pabrik generasi Islam berikutna. Rek saha deui nu daekeun ngagodog budak-budak urang mamatan ngajarkeun ikro, ngajarkeun wudu, ngajarkeun bab salat dan lain sebagainya. Lamun lain di majlis taklim, di sekolah umum, sekolah SD mah ayeuna mah geus jarang dipelajari nu kana itu. Coba perhatikeun di sekitar urang. Ulah sampai ke ustad geus mundurkeun diri henteu daek ngajar kakarak disalahkeun. Ustad teh kahayang pepatahan-pepatahan barudak atau daripada kitu mah. Hei, ulah sampai terjadi seperti kitu. Bantu ustad dimanapun ayana, kiai dimanapun ayana, support. Moal rugi ngaluarkeun biaya pikeun kepentingan agama Allah. Waddukhanu yaqifu ala ru'usil kafirina, sareng ari naungan anu berupa haseup teh eta bakal cicing di luhureun sirah-sirahna jalma-jalma kafir. Li'annahum kanu fid dunya fin nuri wa fil akhirati fid dhulumati. Naon sebabna? Sebab jalma-jalma kafir waktu di dunia na aya dina kaayaan terang. Maksud terang ti dieu ngeunah kahidupanana pada umumna mah. Usahana maju dan lain bisnisna maju. Pokona mah hirupna senang. Jalma mukmin mah di dunia na lapar sabulan kusabab puasa. Jalma kafir mah seubeuh bae unggal poe eta pan senang.
Jalma mukmin mah tiap waktu kudu eureun heula gawe, kudu ngalaksanakeun ibadah salat. Tapi jalma kafir mah hare-hare wae sabodo teuing kumaha karep manehanana. Nu matak inget wa fil akhirati fid dhulumati, di akhirat bakal aya dina kegelapan. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Baqarah ayat 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wallahu a'lamu bimuradih. Sareng ari jalma-jalma kafir eta pelindung-pelindung nyaeta syaiton. Ari setan tia pagaweanana ngaluarkeun jalma-jalma kafir tina cahaya kana poek. Ulaika ashabun nar, eta jalma-jalma kafir adalah penghuni neraka. Sabaraha poe di narakana hum fiha khalidun, selama-lamana moal aya tungtungna. Na'udzubillah min dzalik. Wan nuru yaqifu ala ru'usil mu'minin. Sareng ari naungan anu berupa cahaya teh bakal cicing dina luhureun mastakana jalma-jalma mukmin. Li'annahum kanu fid dunya fid dhulumat. Sabab ari jalma-jalma mukmin mah waktu keur di dunia nage poek. Maksud poek ieu mah poek kahirupanana lolobana mah marariskin, lolobana mah sagala kurang. Jalma mukmin mah ieulah ujian jalma mukmin. Tapi aya wae loba jalma mukmin nu beunghar ge ngan pada umumna seperti kitu. Dari jalma mukmin mah hirup di dunia teh atuh bagaikan penjara. Nah make bagaikan penjara atupan loba nu ulah. Rek nyot ganja teu meunang haram. Rek nginum whisky nya teu meunang haram. Rek cebak cibik ulin ka diskotik neangan gadis cantik apan teu meunang, loba nu haram. Matak bagaikan terpenjara. Saha anu betah di penjara di dunia nurut kana parentah Allah, nurut kana parentah Rasulullah, sareng ngajauhan kana larangan Rasulullah sareng Allahna, maka di akhiratna wa fil akhirati fin nur, maka di akhiratna aya dina cahaya anu terang. Kama qala Allah Ta'ala, sakumaha dawuhan Allah Ta'ala dina surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wallahu a'lamu bimuradih. Ari Allah teh nyaeta penolong sareng pelindung jalma-jalma nu arariman. Allah teh bakal ngaluarkeun jalma-jalma nu iman tina kegelapan menuju kana cahaya iman. Nu mantap iyalah janji Allah di akhirat bakal karasa ku jalma-jalma mukmin jeung ku jalma-jalma kafir. Jalma mukmin bakal menangkeun janji Allah anu pinuh ku kanikmatan. Sabalikna jalma kafir bakal menang janji Allah anu pinuh ku siksaan. Naudzubillah min dzalik.
Wa qala Allah ta'ala sareng ngadawuh Allah subhanahu wa ta'ala fi sifatihim dina sifat-sifatna atawa tina gambaran jalma-jalma mukmin yaumal qiyamati di poe kiamat anu sakumaha kamari parantos diaoskeun teh geuninganan ayatna dina surat Al-Hadid ayat 12 ngan kusabab urang mangajina pohoan wae nu matak poho deui ayat tu mananya Al-Hadid ayat tu mananya asa poho urang bacakeun deui bae supaya loba pahalana yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim wallahu a'lamu bimuradih kusabab ieu maka mari parantos dicarioskeun waktos keur nyarioskeun cahaya-cahaya jalma mukmin di poe kiamat akibat bekas wuduna teh geuninganan nu matak teu kudu deui dijelaskeun wallahu a'lamu bissawab.